Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara Kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara Kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayanti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasir nulung kawin taya jaman bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sirawing mereka tangtuan supaya jaka sinangling ejeng Saraswati katut Aji Sutra baralik ka Pilemuran. Sedengkeun Sirawing bakal neangan laratan ngeunaan Ayu Manganti. Saterusna akhir nama pada aya dina kasapukan. Nya tujuan kana caritaan Sirawing nu tangtu be dibarengan ku pangharapan sangkan Ayu Manganti bisa buru-buru kapanggih sarta bisa ngariung mumpulung deui. Saraswati neuteup ka Sirawing anu jadi salakina terus kedalisan. Muga be atuh Ayu Manganti sing enggal kapenak deui muli ka lembur Kang Rawi. Kurang bagja jeung tenang ari kangaranan tos ngariung mumpulung deui mah. Nya atuh memang eta nu diharapkeun teh apanan. Sabab ari henteu riung mumpulung mah heueuh nyaeta paburencai teh atuh Raswati. Ari paburencai nyaeta henteu ngariung. Pokona mah urang silih doakeun weh nya ayeuna mah. Bener teu?
supaya buru-buru tepi ka anu dituju entong wa kamikiran hayang ngariung daharnya. Ayeuna mah urang pada lumampa sewang-sewangan we heula nya. Geus kitu mah terus jadi papisahan. Si Rawing anu leuwih teu heula ngalengkakeun sukuna ninggalkeun eta patempatan. Jirimna leungit diteureuy ku beleg-begna peuting. Saraswati narik napas panjang bari neuteup ka Jaka Sinangling kelila terus kedalisan. Bapak hidup memang kitu sikap ajeng adat tabeatna Angling. Ibu mah geus apal deui. Mana kitu oge memang geus ngarti kana kaayaan. Maksud teh kaayaan ayu manganti. Buktina be kaayaan urang geuningan. Tadina mah urang teh pan geus beungeus harepan. Tapi akhirna Bapak hidup aya datang nulungan geuningan. Jaka Sinangling ungeuk. Memang rada tenang oge hatena. Kangaranan si Rawing anu jadi bapakna geus tepung mah. Malah indit pikeun neangan laratan ngeunaan ayu manganti. Jaka Sinangling terus nyarita. Bu, nya mudah-mudahan be atuh. Sing enggal kapendak ku Amarawi. Upamina teh mah laras aya dina ancaman bahaya. Sing enggal teh saditulungan we ku Ama. Eta pisan nu diharapkeun ku ibu oge Angling. Hayu atuh nya ayeuna mah urang ngeureuy be. Urang naruskeun di lampah mulang ka pilemuran Angling. Saraswati ngajakan neruskeun deui lampahna. Geus kitu mah tiluanana terus lalempang deui rek nuju ka pilemuran. Wanci isuk-isuk manuk recet di sarada bari meberkeun jangjangna anu kabaseuhan ceuremis janari tadi peuting. Ayu manganti indit neangan bubuahan. Dirina memang daek teu daek kudu ngaulaan Dewanista. Sajroning neangan bubuahan hatenan teu oleh rumahu sabab beuki yakin ayeuna mah dirina pamohalan bisa ngaloloskeun diri ninggalkeun eta patempatan. Geus sababaraha kali ku ayu manganti dicobaan pikeun ngaloloskeun diri hayang kabur ti eta patempatan, tapi kalakah jadi linglung antukna balik deui ka dinya nyata ka tempat cicingna Dewanista. Ayu manganti ngajanteng nangtung bari tanggah ningalian kaluhur kalebah tatangkalan. Terus merhatikeun sabudeureun eta patempatan. Ayu manganti narik napas panjang terus ngomong lalaunan. Geus sababaraha kali aing nyobaan kabur hayang ninggalkeun ieu patempatan. Tapi bener omongan Dewanista. Aing kalaka linglung balik deui ka dieu ka tempat cicing si Dewanista. Mun kitu mah memang diri aing kudu terus cicing di dieu meureunna ngaulaan si Dewanista. Ieu daerah patempatan memang geus dipager ku kakuatan ilmu si Dewanista. Tapi piraku deui aing ngan ukur ngadagoan waktu lahirna jabang bayi anu keur dikandung. Anu saterusna kudu dikorbankeun keur kapentingan si Dewanista. Amarawi, piraku ieu jabang bayi anu aya dina kandungan kudu jadi korban si Dewanista. Ayu manganti memang lain kan ukur mikirkeun kasalamatan dirina wungkul, tapi oge mikirkeun kasalamatan jabang bayi anu ayeuna keur dikandungna, anu memang geus diancokeun bakal dipake korban keur kepentingan si Dewanista. Kanyataan anu tangtuna oge teu bisa ditarima ku Ayu manganti. Rek saha indungna atuh anu tega mikeun anakna rek dijadikeun korban. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Tipoe kapoe waktu anu dilakonan pinuh kurasa kana langsaan, malah jadi asa peunggas harepan lantaran lain baik kudu ngaulaan kaperluan si Dewanista sapopoe. Tapi oge ngabayangkeun kaayaan nu jadi anak mangsa engke dina waktuna dilahirkeun ku Ayu manganti.
Mut eueuh hartina dari aing make kudu ngandung cabang bayi segala rupa. Lamun kieu kanyataan anak mah Rajon teh ngandung anak tapi kudu jadi korban si Dewanista. Nah aku naon nasib diri kadar awak abdi teh bet kieu Gusti. Bet teu aya hartosna hirup abdi upami kieu mah Gusti. Ayu manganti sumambat dina jeroning ati ngabayangkeun kajadian anu bakal karanapan ku dirina upama engke dina waktuna ngalahirkeun jabang bayi anu dikandungna. Kangaranan eta daerah petempatan geus dipager ku kekuatan elmuna si Dewanista. Pamohalan dirina bisa ngaloloskeun diri kabur ninggalkeun eta petempatan. Dalah sanajan jalma sejen oge anu datang ngambah kadinya tangtu moal bisa. Memang pamohala aya anu datang ngambah ka ieu petempatan kawilang daerah Pileuweungan. Oke, lantaran dipager ku kekuatan elmuna si Dewanista. Kang Angli, nah lalakon kahirupan urang bet kieu ka. Piraku duriat urang kudu pegat, kudu ancur ke petalaku si Dewanista. Abdi bet jadi pengas harapan ka. Tulungan abdi Kang Angli. Ayu manganti jadi sasambat kaja kasinangling anu jadi salakina. Malah jadi miharap kedatangan anu jadi salaki geus nulungan ka dirina. Sanggeusna menang bubuahan, harita ayu manganti balik deui ka tempat cicingna si Dewanista. Dewanista harita katingali keur ngalatih diri. Ti poe ka poe memang eueuh deui anu dilakukeun ku dirina. Kajaba ngalatih terus sangkan leuwih asak jeung hebat. Dewanista keur jungkir balik melak cau sirahna ti handap sukuna ti luhur waktu ayu manganti datang teh. Dewanista masih keneh tetep dina kaayaan jungkir balik. Ayu manganti nyuguhkeun bubuahan ka Dewanista. Ningali kitu Dewanista ngeureunkeun latihanana. Netep ka ayu manganti terus manehna diuksila telila terus nyarita. Newek engke peuting bakal inin heula sabab aya ngapentingan ayu. Jadi wayahna nini sorangan. Ngan ingatkeun jangali deui nya. Ulah rek nyokma hayang ini kalau lonjet lili ninggalkeun ieu pasempatan. Sabab moal aya hartina. Ieu daerah pasempatan geus dipager ku ilmu kekuatan lewek ayu. Ngarti. Ayu manganti ngan ukur ungeuk bari ngawalon pondok. Abdi moal aya pikiran kaput. Memang gunung itu jalan pikiran maneh ayu manganti. Sabab dina nyana oge munga nganam ayang ngabur. Alawa lolos dan balik deui ka dieu, balik deui ka dieu. Nangan 3 bulan deui lin. Di mana eta budak dina kandungan geus dilahirkeun ayu manganti bebas ninggalkeun ieu pasempatan. Moal make kudu hese balik di ieu tempat. Ayu manganti ukur tungkul bet teu hayang loba carita jeung jalma anu geus nyiksa kahirupanana dibawa kadinya ka daerah Pileuweungan. Anu akhirna anak anu keur dikandung geus diancokeun bakal dipake kapentingan Dewanista. Sanajan abdi teu bisa lolos ayeuna, tapi si Rawing akina ieu budak anu dikandung moal cicingeun
tang tu bakal maruruh datang ka dia. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Memang dewek usingan nenge ngahebatan si Rawing mito hamane ayo. Tapi salahnya bener, manehna bisa andawa mampu dalangan ieu dan nangdu manehna bisa ngungulan ilmu dewek. Engke dina mangsa beungeut dewek geus jangeun dunya ngawajawaraan bakal genjrong, bakal geunyeung. Lantaran dewek bakal mengalangan tanpa aya anu mampu nandingan kana ilmu dewek. Nasup si Rawing minoha maneh ayo. Dewa Nista bangun anu yakin pisan karena kamampuhan ilmu anu kacangking ku dirina. Ulah nganggap enteng ka si Rawing. Lain agul ku payung butut, tapi kenyataan mindeng ke Bandungan. Setiap jago anu nganggap enteng ka dirina malah jadi nyandangan wiwilang sebab jadi pacundang. Enak mah Yango anu alah ngene manganina ayo. Dewek ulah disaruangeun. Ingatkeun. Di poe ngaboe eueuh deui anu dilangukeun ku dewek ngajaba ngalanih diri. Sangkan leuwih ngayakinkeun ilmu anu ngajaging ku dewek. Lumanak si Rawing munnya bisa lalangan dieu nganuhani manehna ngajaukur malikaran. Ngahani Ayu manganti henteu nembalan. Hatena jadi ngarepkeun datangna si Rawing sangkan bisa ngabuktikeun mere tindakan ka jalma saperti Dewa Nista anu geus boga anggapan ngarasa panggagahna jeung pangjagona. Tapi kanyataan anu keur disingharepan dina waktu ayeuna memang kudu ditarimakeun ku Ayu manganti. Manehna kudu sadrah, kudu pasrah kana kanyataan, sabab acan bisa dipastikeun saha anu bakal bisa nulungan ka dirina. geus ulu mikinkeun anu lain-lain ayo. Mangge jeung ngamayangkeun bakal aya anu datang nulungan sagala rumahan ieu. Mending eneh narimakeun ngahayaan anu ayeuna lumangu. Dewek ngan ukur butuh si jabang bayi anu geus dikandung. Induk nama ulah diganggu. Sing percaya ka dewek ya. Ayu manganti geus teu hayang papanjangan ngobrol sabab cek pikirna eueuh hartina leuwih hade indit ngaleos rek naheur cai. Di tempat sejen dina wan Ciberang, Ki Barajul jeung Guntara salare tibra lantaran sapeupeting maranehna lumampah ti paguron topeng laras ngadon baralik ka pilemburan. Tapi sare Ki Barajul jeung Guntara jadi kaganggu. Waktu aya dua urang anak buahna Ki Barajul, gura-giru bebeja ngetrokan kana pantok kamar bangun anu rusuh. Ki Barajul jeung Guntara ting korejat harudang tina sarena terus keluar ti jero kamarna. Guntara ngabagikeun paneuteup ka dua urang anak buahna Ki Barajul bari terus tumanya. Aya naon ieu teh ngaganggu anu keur sare? Nyaho sapeuting lumampah ka kara datang tadi. Keur geuna-geuna sare sia kana diudangkeun aya naon ieu teh? Ki Barajul oge sarua jeung Guntara negor ka anak buahna wani-wani ganggu ka dirina anu keur sare tibra.
Ilaing duaan jadi tengatikan aturan sia. Dewek ngajelaskeun sababaraha kali ka ilai ga. Di mana dewek keur sare montong aya nu wani ngaganggu sia kardi. Salah saurang anak buahna Ki Barajul harita nyarita di barung ejeng rasa kasieun sabab Ki Barajul ambek lantaran kaganggu sarena. Waduh. Tapi ieu penting pisan Ki. Malah bahaya ieu mah ye. Lamun seuk teu buru-buru diungkulan bisa-bisa bakal nambahan deui korban Ki. Ki Barajul jadi penasaran, harita terus tumanya deui. Aya naon ha? Coba jelaskeun ka dewek. Montong asa-asa sia deuleu. Aya naon? Coba omongkeun bener ha. Aduh. Itu di luar Ki. Aya jelema kekepeteuke minta secara paksa hayang tepung jeung Ki Barajul cenah. Teu bisa dihalangan ku 5 urang babaturan kuring. Tapi naon sia? Coba omongkan anu jelas sia deuleu ka dewek. Tapi kumaha? Cilaka bahaya ngan ukur sekali geprakan leungeuna 5 urang teh anu ngahalangan Ki langsung nalamru bari sirahna palencar 5 anana langsung aja Ki make ilmu setan tah jelema teh Ki karena ningali ilmu anu kitu mah. Ki Barajul jeung Guntara silih teuteup kawilang kaget oge ngadenge katerangan anu saperti kitu. Ki Barajul penasaran hatena terus tumanya ke anak buahna. Setan kurang ajar. Saeta mangkeluk teh wani-wani ngalakukeun tindakan anu kitu patut. Kurang ajar setan teh. Coba sebutkeun ka dewek. Saeta mangkeluk teh Duta Suara Karawang. Nyebutkeun teh eta jelema anu kekemaksa nyebutna keuna teh cenah teh manehna teh si topeng mayit Ki. Guntara jeung Ki Barajul silih teuteup kawilang kaget oge ngadenge anak buahna nyebutkeun ngaran si topeng mayit. Ki Barajul parobana jadi robah, jadi inget ngeunaan kaayaan si topeng mayit anu memang ajen pangartina teu bisa dianggap enteng. Kangaranan ngarubukeun 5 urang anak buahna ukurku sakali geprakan sarta 5 anana pada balencar sirahna. Puguh B mangrupa tindakan jago anu bener-bener geus tepi kana puncak elmuna. Sabab 5 urang anak buahna Ki Barajul lain jalma biasa, tapi geus boga bekal anu cukup dina hal ilmu silatna. Guntara ngareret ka Ki Barajul anu jadi guruna terus nyarita. Wah, nekat tah mangkeluk teh Ki Guru. Si topeng mayit make jeung nyaho ka dieu segala rupa deui. Urang kudu waspada ieu mah Ki Guru. Rek nanahaun nya eta jelema datang ka dieu. Padahal urang geus putus hubungan apan jeung Laras Anting. Tenang Guntara. Tenang. Kadatangan si topeng mayit jelas geus ngalakukeun tindakan panghinaan. Sabab eta mangkeluk wani nindak ka 5 urang anak buah dewek. Ieu kenyataan teu bisa diantepkeun di leku dewek. Tapi kade ya Ki Guru, nurutkeun keterangan ti Laras Anting, si topeng mayit kung si tarung ngalawan si Rawing. 2 anak kawilang imbang cenah Ki. Artina elmuna si topeng mayit henteu leuwih handap batan si Rawing. Wah, moncong waka ngomong kitu sia Guntara. Beja jelema sok digedekeun deuleu euy. Ulah pedah waktu ngalawan si Rawing, dewek nyelehan maneh deuleu. Jeung si topeng mayit mah eueuh teu dituna. Dewek kudu make ngelehan. Hayu, urang sampeurkeun keluar Guntara. Ki Barajul ngajakan Guntara muru keluar. Tapi keluar tetela bener si topeng mayit ngajanteng di buruan imah anu memang lega ejeng laluasa. Pancu dina tangtunganana ngadagoan Ki Barajul datang nepungan. Ngageter hate Guntara. Sanajan geus lila ngadenge disebutna ngaran si topeng mayit, tapi kakara ayeuna ningali jelemana. Si topeng mayit netep ka Ki Barajul teu lila terus nyarita dina sikep jeung caritaan anu tenang, tapi ngandung ancaman. Pasti Andika anu ngaran Ki Barajulin. Dengekeun ku Andika Barajul.
Si Topeng Mayit ayeuna datang ka dieu lantaran rek ngayakeun tindakan balitungan. Sabab ilaing duaan, guru jeung murid geus pipilueun kana urusan Topeng Laras. Malah make wani ganggu ka laras anting pamajikan si Topeng Mayit. Lumatang ayeuna rasakeun akibatna. Andi kaduaan bakal ajal ku leungeun dewek. Karti caritaan si Topeng Mayit bener-bener ngandung panghinaan pikeun Ki Barajul jeung Guntara. Sabab geus henteu ningali sabelah mata si ganate. Ki Barajul sanajan bener nafsu, tapi manehna teu wani ngalakukeun tindakan sambarangan. Sabab ngarti si Topeng Mayit lain lawan anu enteng. Wagea Topeng Mayit, dewek si Barajul mal make ngangles kana eta tuduhan. Sabab anu salah mah si laras anting jeung ilaing Topeng Mayit. Buka pamajikan, tetela teu satia ka salakina. Jadi teu kudu nyalahkeun dewek sia. Kangaranan di dinya aya guruna sarta babarengan nying hareupan si Topeng Mayit. Guntara jadi kahudang kawanina. Harita terus nyarita ditujukeun ka si Topeng Mayit. Maneh ulah sombong Topeng Mayit. Ulah disaruakeun jeung jago kotok deuleu. Ngena pisan nyarita paduhai. Leuwih hade gancang minta dihampura sia lamun teu hayang cilaka. Dewek si Guntara moal make kudu sieun nying hareupan ilaing si Topeng Mayit. Si Topeng Mayit kalakaseuri semu anu ngahina ka Guntara bari terus nyarita deui. Hebat ilaing Guntara. Siga anu nya boga pangabisa. Hayang kocor leuwih teu heula memeh anu jadi guru meureunannya. Hade, lamun ilaing hayang memang pangheulana ajal binasa ku leungeun dewek si Topeng Mayit. Pugu be beuki muncak amarahna Guntara kangaranan dihina saperti kitu ku si Topeng Mayit. Sanajan kungsi ngadenge kahebatan si Topeng Mayit, tapi Guntara memang can kungsi ngabuktikeun kahebatanana. Kajurung ku nafsu jeung rasa panasaran, Guntara ngalengkah maju ka hareup, bari paneuteup seukeut ka si Topeng Mayit terus nyarita. Ilaing montong maka sombong sia deuleu Topeng Mayit. Sabab sakedeung deui ilaing anu bakal ngajampana jadi bugang di tempat-tempatan sia. Dewek can tantu eleh jajaten sia kumaneh deuleu Topeng Mayit. Duta Suara Karawang. Hebat maneh Guntara. Coba ayeuna buktikeun kemampuan maneh lamun memang boga kawani jeung pangarti. Ayo maju ilaing Guntara. Si Topeng Mayit moal make kudu robah tangtungan nying hareupan panarajang ti jalma saperti si laing sia deuleu. Puguh be beuki muncak amarah Guntara ningali sikep jeung ngadenge caritaan si Topeng Mayit anu pinuh ku panghinaan saperti kitu. Srog Guntara harita ngawangun pasangan, sorot panon semu hurung neuteup ka si Topeng Mayit. Manehna sayaga diri pikeun ngagunakeun jurusna anu paling ampuh dibarengan ku kekuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kalawan harepan bisa gancang ngarubuhkeun anu jadi lawan. Telila Guntara ngagerok handaruan, manehna anu miheulaan maju narajang kanu jadi lawan. Tadas sia setan, kapitnya. Curah, cileung. Guntara bener-bener ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Tetela si Topeng Mayit bener-bener ngabuktikeun caritaanana. Manehna henteu robah tangtungan, mapag ngabendung datangna panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Antukna bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngalewatan leungeun masing-masing geus teu bisa disingkahan deui. Ya, ayo lawan. Mangsa lumangsungna bantrokan. Kadengi harita sora anu ngabelet traktari lantaran leungeun Guntara kenca katuhu potong saharita samet sambungan sikuna. Memeh leungit ka nyeri jeung kakagetna. Pilih genti tonjokan leungeun kenca katuhu Topeng Mayit ngahantem kana dada kenca katuhu Guntara.
ngajadikeun Guntara ngagero panjang bari awakna ngajengkang sarta tina bibirna nyebrot getih hirup lalambaran. Guntara gulang-guling nahan kanyeri terus ke kerajetan sakedeung. Anu saterusna awakna cicing pikeun salilana sabab memang ajal binasa saharita. Menang sajongjongan Maki Barajul ukur molohok bengong mata simeteun ningali kanyataan Guntara anu jadi muridna ajal saharita kuleungeunna si Topeng Mayit. Sedengkeun si Topeng Mayit pancuh dina tangtunganana neuteup ka Ki Barajul bari terus nyarita. Bandunganku ilaing Barajul, nasib murid maneh si Guntara pangheulaan anu binasa sabab bogan sorangan hayang miheulaan anu jadi guruna. Ayeuna ilaing anu kudu sayaga diri pikeun narima nasib anu sarua sia deuleu. Ki Barajul sayaga diri manehna memang kudu bisa malas pati ka si Topeng Mayit anu geus ngabinasakeun Guntara anu jadi muridna. Anu tetela ngan ukur sageprakan Guntara geus ajal binasa. Ulah sombong si laing sia Topeng Mayit. Si Guntara bisa bae dibinasa sangeun anak ilaing sia. Tapi dewek si Barajul moal make kudu ngaranapan nasib seperti si Guntara. Malah ilaing anu bakal ngaranapan nasib seperti si Guntara sia. Kira buktikeun ku ilaing ayeuna eta caritaan teh Barajul. Sok maju narajang. Dewek hayang nyaho nepikeun ka mana tahapan ajen pangarti ilaing. Hayo maju. Ada sia. Awas tanah ya, Topeng Mayit. Ki Barajul dina waktu harita miheulaan raja ngagunakeun kakuatan Aji Bandawasa tanagana muwuh rosa karep hayang ngabantingkeun si Topeng Mayit sakuat tanaga ditotogkeun sirahna kana batu gede piraku henteu bencar kitu cek pikirna Ki Barajul harita. Tapi karap ejeng kahayang Ki Barajul henteu gampang ngabuktikeunana sabab jirim si Topeng Mayit lir upama anu bisa leungit ngiles tina teutepan nyaho-nyaho geus aya di tukangeun Ki Barajul. Si Topeng Mayit ayeuna anu ngasupkeun panarajangna pugu manehna aya di tukangeun Ki Barajul. Panarajangna moal bisa dibendung atawa disingkahan ku Ki Barajul. Panarajang si Topeng Mayit kenakan anggota badan lawan bagian tukang. Tapi si Topeng Mayit ngaranjuk kaget sabab kekuatan panarajang ngeplos dir upama anu leungit lantaran sakujur badan Ki Barajul kalapis ku kekuatan ilmu weduk banyu. Si Topeng Mayit luncat mundur ka tukang lantaran kaget. Sedengkeun Ki Barajul nyerenge seuri manehna asa meunang angin. Ilaing tangtu kaget Topeng Mayit. Mana kehebatan kekuatan ilaing anu bisa ngabencarkeun sirah lawan teh ha? Beuteuk karasa naon-naon ku dewek mah. Kan ukur sakieu geuningan kehebatan jeung kekuatan ilaing Topeng Mayit. Coba sia, kekuatan penarajang anu hebat deui euy gunakeun ku si laing. Si Topeng Mayit henteu nyarita ukur ngajanteng nangtung bari neuteup ka Ki Barajul. 100 kali ilaing nibatkeun panarajang. Moal aya pangaruh naon-naon ke dewek Topeng Mayit. Hayo sia, rasakeun yeuh. Beda. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis
Sirawing Nitis. Lamping pasir nolong kawin, kaya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat luhur, manuk mapan caang berang. Sirawing Nitis. Naskah Yasana Yat R, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pangreka Musik Rendika MG, Pangjejer Gawe Dewi Miranti, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.